Miarsa sadaya masih kena sasarangan sang sisma bakek dina acara Dongeng Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dagu sadayana orang masih kena tiasa petepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanos mung di Jomantara ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaguar di hanca dongeng luka tunda dina dinten kamari anu sok saban dinten saban wayah kieu urang didangukeun dina jejer si Peloy karya Carsun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian 116. Mudah-mudahan ku ayana ieu acara dongeng teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda etang-etang kamu boleh seni urang seni tradisional Sunda. Tekenat pribados naroskeun ngadoakeun ka palawargi sadayana. Mudah-mudahan palawargi sadayana mitra-mitra sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengan sing disehatkeun salalawasna atuh kanu nuju teu damang urang didoakeun ku sadayana mudah-mudahan teu damangna sing engal-engal panyawatna diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun deui sabihara-bihari kanu nuju kenging kemusibahan musibah lahir musibah batin mudah-mudahan segala musibahna sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala ku kabagjaan. Mitra-mitra mangga atunya urang dilajengkeun wae oge teu hilap atur nuhun kana deudeulanana ye kana channel Sisma Bakekoknya. Mangga atuh urang dilajengkeun wae nya wilujeng ngadangukeun wilujeng manco dina hapena sabang-sabangan plung. Kumaha lamun geus kieu ya? Cing, sok cing. Cek si Peloy harita beri noel kana gadona eta musuh. Atuh puguh we. Musuhna ngaburileng. Awak jangkung gede oge henteu ngaruh. Aya geus kitu mah. Ngaburileng panona terus ngedipkeun, nandakeun. Harita eta jalma teh dina panona ngomong nemahalan. Ayeuna kieu uing mah euy. Lamun ilaing hayang salamet wayahna ilaing sakabeh teh kudu ngeureunaan kana acara ieu. Kudu ngeureunaan kana ngabangsat. Ngagarong, maling, nganiaya. Lamun ilaing mu ngeureunaan nya wayahna meureunaan ku uing erek dibawa ka sisi balong saurang, erek dibawa ka sisi lemur saurang atawa ka jero leuweung. Uing erek dituna di dinya lumayan kapanan tah. Jangjing siran bagong teh mah meureunaan mantep juga namanya. Memang bener mending dibawa ka balong mamang we atuh ka eta Jang Peloy. Beneran teh babagigna geus ruksak ieu bawa ieu manu ieu tah butuh eta nu cangkung badag tah panggul ka ditu atuh puguh we eta jalma anu dituduhna beurileng panaonna harita bangun anu nolak kana naon anu dicaritakeun ku si Peloy jeung Ki Gondrong. Dewi Angrum oge harita milu ngomong. Nya meni
pantes jika nama atuh Kang Peloy sok atuh kira engel dicanak atuh mang kedah ditalian da ieu mantos ieu damal tiasa kumaha ieu mah cek Dewi Angrum harita nuduhkeun harita atuh Ki Gondrong nyampeurkeun katingali jalma anu jangkung badag harita ngaburilang deui lain kur sakali buburilanganna teh esteuning jiga anu ka cempet palangka kanana si Peloy nyengir hayulah maneh anu duaan cek si Peloy harita ningali ka musuhna anu keur deku mohon jang hapunten we emang teh mamang moal sakali-kali deui punten jang eta panglepaskeun we atuh pamanganya bade uih yakin maneh moal sakali-kali deui moal wantun disumpah oge moal namun sakali-kali deui ngalakukeun kawas kieu kuing disupata mohon kersa hade namun kitu mah cek si Peloy akhirna manusia anu limaan anu nyeun kajahatan anu nyeun kaributan saban poe dia terembur bangsat maling jeung sajabana dina peuting harita Gusti Peloy dibebaskeun katingali sakabehanana bararunga tur pamitan sanggeus ngomong panjang lebar ka si Peloy moal arek ngalakukeun naon-naon deui atuh si Peloy oge geus kitu mah harita ngabring balik ka imahna bari mawa hate anu gembira lantaran geus mangihan jeung nalukeun bangsa musuh-musuhna tur ngingsapkeun ka musuhna anu geus nyieun kaonaran sanggeus tepi di imah sanggeus ngarariung deui si Peloy ngregot cai anu nyesa tadi teh seruput si Peloy harita nyeruput kopi anu mas nu geus tiis lantaran memang geus lila eta kopi teh tadi sempat ditinggalkeun ok si Peloy harita ngomong urang ayeuna andini Angrum geus mulai anu ngaganggu deui jiga nama di kampung ieu soalna eta jalma anu sok biasa ngaranyah ka dieu ayeuna geus areueuh tah ku gituna jang kaki gondrong uing jiga nama dina waktu isuk jeung kabogoh uing anu geulis rancunit Dewi Angrum tina uing isuk-isuk beneran uing rek ini uing duh padahal mah atuh jang panginten 2 dinten 3 dinten deui mah di dieu we tah tuh nya oge kieu da moal dikumaha non teh moal disaha-saha ieu tuh di mamang oge lain ku masalah kitu uing mah masalah nate uing ge sarua keur boga tugas apanan keur neangan musuh teh ya apanan keur neangan jalma anu ngaran si Baratasena apanan akang mah meni apanan wae gitu we panginten mang atuh da maneh geulis atuh da akang mah cok baka tadi geus ngaguguyon teh isina tuh ku si Mamang jeung ku Andini cek Dewi Angrum harita bari kerung terus ngaharewos ka si Peloy si Peloy harita nyengir kedah temen kejeng radanya iya tuh si Mamang harita ge nyengir nya atuh ari teu
tiasa diwagal mah. Tiasa dihayap deui mah ku Mamang sadinten dua dinten deui. Mamang mah ngiring doa we mudah-mudahan naon anu janten buruan naon anu nuju di paluruh ku ujang teh sareng neng ieu sing engal-engal tepang engal-engal kapenak atunya. Gitu. Naonnya? Asa hayang hitut ieu teh Mang euy. Nya itu tuh ya atuh udah bebas di dieu mah. Tapi hayang di eta Mang. Duh. Musial Mang. Para mitra kaum dangu sadayana kakocapkeun isukanana si Peloy anu geus siap-siap jeung Dewi Angrum katut Andini harita geus nararangtung di hareupeun imah ditingali ku si Gondrong oge aya palawarga anu lainna urang dinya katut pamajikanana si Gondrong. Pok harita si Gondrong ngomong, Jang Peloy ulah kirang-kirang ngapura ka Mamangnya anu teu bisa nyuguhan anu hebat ka Jang Peloy. Nah, urang mah. Uing mah kudu sampe ge cukup atuh dah. Pokona mah hebat we lah. Mohon Jang Peloy, duh. Padahal mah atuh da di dieu heula oge moal nanaon ieu. Isukan deui lah, lamun panggih deui jeung uing ek ka dieu. Sangeus kitu si Peloy Andini katut Dewi Angrum harita pamitan. Diteuteup ku palawarga anu dararatang kadinya. Sakabehanana ngarasa bunga tur guliga. Lantaran si Peloy geus bener-bener nemongkeun kahebatanana ku jalan ngelehkeun para karaman tur janji karaman poal arek datang-datang deui ngaganggu ka para manehna sakabeh. Si Peloy ditareureuteup ku sararea nepi ka leungitna dina pengkolan. Renghap sararea ngarenghap. Si Peloy anu cikeneh karasa asa ngahibur kamaranehanana masih keneh kadenge dina kongkolak nanta dina cerina tong toreng serina si Peloy anu matak dedenge. Jang Peloy memang hebat benar-benar asa leungiteun ieu kakarasa poe urang papanggih jeung si Peloy jeung Jang Peloy. Nya puguh ge duh. Dedengieun teh kana seurina we jeung heureuyna nya. Nya nu matak oge. Ya mudah-mudahan we atuh Jang Peloy bisa papanggih deui ka dieu. Tur bisa manggihan anu keur diteanganana. Nya. Ki Gondrong harita asup ka imah. Sebagian warga harita nu aya di dinya anu sok biasa ulin ngobrol jeung Ki Gondrong oge milu asup. Terus ngobrol ngareng ngidul ngomongkeun masalah si Peloy. Sedengkeun jalma anu keur diomongkeunana harita keur leumpang ngagedi tiluan ngabring. Sanggeus tepi ka hiji lemur si Peloy harita pok ngomong. Bari ngareret ka Dewi Angrum. Angrum, Kumaha Kang?
ayeuna kira-kira cek maneh ka belah mana urang ini teh soalnya ieu jalan teh jalan tilu yeuh euy. Dewi Angrum harita neuteup kana jalan anu memang tilu. Kang, kumaha ka belah mana tah? Kumaha tuh pami urang jalan anu ieu we teh anu tengah Kang. Anu tengah. Mohon nya andininya mohon teh nya terangkung teteh we. Cek Andini harita bari manggut. Heug atulah. Susuganan we mah jalan anu memang tereh yeuh. Da memang anu jalan anu ka katuhu ieu mah beda jigana mah yeuh. Teuing ka mana tapi ngebana urang jalan anu ka dieu yeuh nu tengahnya. Mohon Kang ayo Cek Dewi Angrum harita bari ngalengkahkeun sukuna. Harita tiluanana ngararabring deui init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka tempat anu memang can apal di mana daerah anu aya si Waratasena teh. Waktu nyerelek beki beurang panon poe anu moreret harita manasan kamanehanana nu keur leumpang teh ka Andini jeung Dewi Angrum harita luat leet ku kesang ngan si Peloy anu teu katingali capek nu teu katingali aya kesangan katingali si Peloy ngareret ka Dewi Angrum anu katingali renung kesangna dina pelebah tarang. Angrum, naon capek? Eta kesang menikot ngagurujug kitu. Sarua maneh ka Andini? mohon Kang. Meni panas pangpang nama. Cek Andini nemalan. Ya kitu we Kang. Pami aya angka kaya ageng urang ieuhan atuh heula Kang. Cek Dewi Angrum. Hayu atulah. Uing ge sarua atuh da panas ieu. Cek si Peloy deui bari neruskeun lolampahanana harita. Tiluanana tetep ngagedig arinit teu ngurangan kana leumpangna. Sanajan panon poe moreret beuki luhur wae tanakeun dina poe harita dina waktu harita geus nyoang ka tengah poe. Para mitra kaum dangu sadayana, si Peloy Dewi Angrum katut Andini harita geus istirahat nyuhan dina hiji tangkal anu ngaroyom ka jalan tangkal kiara anu memang gede kecida. Kaayaan memang dina poe harita kecida panasna. Si Peloy neuteup ka salah sahiji gunung anu nang tawing. Dina hatena si Peloy ngomong, Ke. Ieu teh gunung naon cenah? Ai luhur-luhur teuing mah henteu. Tapi memang ieu gunung teh kaasup anu angker juga nama ya. Uing mun kieu mah kudu neangan cara supaya uing bisa ka gunung eta. cek si Peloy harita. Harita si Peloy sanggeus ngomong kitu dina hatena boga niat arek kadatangan eta gunung.
hayang nitenan ti leuwih deukeut ka eta gunung naon ngaranna jeung di mana ayana. Sanajan memang kumanehna katingali, tapi jelas ngaran-ngaranna gunung mah disampeurkeun mah sok aya jauh naon teh sok jauh anu kacida. Pok si Peloy harita ngomong ka Dewi Anggerum anu sarua keur melong ka gunung anu ngajungkiring katingali ti kajauhan. Angrum, Kah, kumaha Kang? lain. Eta gunung teh gunung naonnya? Nyapu Kang. Da gunung teh manikot kacida pisan endahna. Pemandangan anak oge katingali. Sanajan eta gunung teh jauh pisan jika nama. Moal gitu Kang anu disebut. Nu di tempat pancicingan anak. Ki sana karana teh. Ki Baratasena. Nya. Gitunya. Waktu teh cenah cek warga orang ditu mah orang kampung lukuh. Urang teh cenah lempang anu kangaran gua tangkorak teh nyatana anu aya di basisir ujung kulon teh kur tinggal 3 poe deui atawa 2 poe deui cenah anu hartina urang ayeuna berarti geus deukeut moal kitu ka eta gunung mah nya. Uing penasaran uing hayang nitenan kana eta gunung kumaha nya. Kumaneh ku uing ditinggalkeun heula sakedeung mah. Dewi Anggerum neuteub ka si Peloy. Bari teu nemongkeun reaksi. Dan jelas Dewi Anggerum jiga anu ngaulahkeun dina hatena. Kadah neuteub ka uing teh pogok keneh. Kang mah. Cek Dewi Anggerum harita bari tunggul. Memang ngacelana kumaha tuh Kang. Akang maksudna teh pada kadinya ayeuna. Tapi uing jika nama kudu ngagunakeun aji miraga sukma euy. Awak uing tetep di dieu. Tapi sukma uing nu bakal ngalayang ka ditu nu bakal lempang. Ngan wayahna awak uing kudu dijaga ku maneh. Ulah sampai awak uing ditinggalkeun. Dewi Anggerum harita ngahulang. Terus Pok ngomong, Tapi mau aku mah kumaha Kang gitu. Moal kumaha. Asal awak uing ulah ditinggalkeun. Bisi aya jalma nu ngeusian. cek si Peloy harita. Para mitra kaum dangu sadayana, Dewi Anggerum, Andini, harita ngahulang. Tapi Dewi Anggerum nu antukna harita Pok ngomong. Nyari sakinten-kinten aman mak tukang. Nyamang wae. Tapi kinten-kinten lami atau nepi moal. Masalah dilajeng teu nama duka kumaha situasina ke di dinya di ditu. Itu nganu jelas uing hayeuna hayang ditenan heula euy. Cek si Peloy harita. Geus atulah Andini. Wayahna nya. Angrum wayahna jaga uing euy. Soalna uing aya nu aya di dieu teh geus tangtuna meureunana paeh. Soalna sukma uing pan geus sinit. Cek si Peloy anu rek ngalakukeun paniatanana ngagunakeun aji miraga sukma anu geus memang kumanehna salama ieu tara digunakeun.
Harita si Peloy sila tir ibarat jalma anu keur tetapa. Dua leungeunna harita sidakap sedeku tunggal. Karasa si Peloy katingali ku Dewi Angrum jeung Andini. Harita awakna ngageter ledug katingali aya haseup anu meledug ipis tina awak si Peloy. Si Peloy harita neuteub ngeureudeupeun panonna terus ditutupkeun atanapi dipeureumkeun. Seor karasa aya angin anu nyeor gedena keranan. Sanggeus kitu si Peloy geus teu katingali deui usik, geus teu katingali deui ngapan. Nandakeun si Peloy harita geus leupas tina ragana ngagunakeun aci miraga sukma. Barang keur kitu harita kadenge sora si Peloy. Angrum, Andini, wayahna heula euy. Tong ka mana-mana, jaga awak uing samemeh uing datang. Sabab uing hayang ningali heula kaayaan di eta gunung, kawas kumaha. Ceuk si Peloy harita. Andini anu ngarasa kaget tur kataji ku kemampuan si Peloy. Harita ungut-ungutan. Nya kitu di Dewi Angrum anu dina hatina mah ngomong. Kang Peloy, mudah-mudahan anjeun sing salamet Kang. Sanajan anjeun memang gagah sakti, teu saeutik jalma teh, teu loba jalma anu ngabogaan ajian kawas kieu. Tapi aing tetep hariwang. Bang mah ieu kana jasad Kang Peloy. Sok sieun aya jalma anu memang ngahaja asup kana ragana. Cek Dewi Angrum harita. Dewi Angrum ngareret ka Andini anu keur melengu. Bangun aya nu keur dipikiran. Andini, payahna urang ngajaga heula ragana Kang Peloy nya. Mohon teh. Abi manemehan saserangan sareng jalmi anu kegagahanan kawas Kang Peloy teh. Nya. Dua nana harita ting harulang. Bangun anu aya nu dipikiran masing-masing dina hatena. Sedengkeun si Peloy harita anu kakalayangan awakna anu ngagunakeun aji miraga sukma. Awakna harita cepet lir ibarat kilat nuju ka hiji tempat anu memang geus aya pikiran si Peloy arek nuju ka hiji tempat tur arek mariksa gunung naon jeung di mana eta tempatna sanajan kumanehna tadi katingali tapi duka di mana ayana. Ngaran-ngaran gunung sanajan jauh oge tetep we sigah deukeut ku jangkungna jeung ngajung kiring. Sabenerna mah si Peloy harita salian timiraga sukma bisa ngagunakeun awakna pribadi secara langsung bisa nepi leuwih cepet tibatan naon harita ngagunakeun kakuatanana ngagunakeun ajianana anu lain salian timiraga sukma. Ngan kulantaran si Peloy mung ningalkeun supaya jirimna aya katingali terus ku Dewi Angrum, manehna harita moal ningalkeun Dewi Angrum sanajan kur tibah jirimna. Jadi manehna mutuskeun ngagunakeun aji miraga sukma. Lamun dipikir-pikir mah aing teu kudu ngagunakeun aji miraga sukma atuh da.
ku ngagunakeun aji saepi angin ge aing sadetik oge geus bisa nepi ngan kulantaran aing lamun ngagunakeun saepi angin nu tangtuna meureunnan awak aing eueuh tur Andini jeung Dewi Angrum meureunnan cuang cieung